Mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongengna para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Keris Iblis kerangan koswara. Mangga urang teraskeun Nyina harita nyarita duka tunya eyang da upami teu kaabotan mah hoyong nyalirawe kapadumukan eyang teh abi hoyong jongjon ngajajal kadirina Nen Sukmawati jeung Kasibura kitu eyang manawi ke eyang kawidian Nyina usul hayang sorangan dina lumampah poe isukan kaleuweung kadu teu naon kitu oge tapi tetep nyara hidup aya batur pikeun paku kumaha hidup baris di baturan ku si boreleng ngarah teu keung teuing anaking di baturan ku si boreleng mah susuganan atuh dina mangsa hidup engke menang ngalaman bancang pakewuh aya paribasana mau ngamuk gajah mata si boreleng bisa ngabantu ka hidup. Hatur nuhun eyang, hatur nuhun kana kasayan ti salila eyang nu parantos mampertoskeun ka abdi teu naon-naon. Memang apaan kahayang hidup ge kitu nyai. Pek ku eyang didoakeun masing mulus rahayu berkah salamet. Masing aya dina kabagjaan salilana ulah poho muntang tulung ka mantenna Allah Subhanahu wa taala. Nu nyiptakeun langit jeung saeusina kabeh bumi langit satung kembing langit satang karaking jagat angin anjeunna nu nyiptakeun urang wah leutik pisan dibandingkeun jeung mantenna mah nyai nu matak ulah poho muntang tulung ka Nu Maha Kawasa anu boga kagagahan. Hatur nuhun eyang nanging ari Kang Darta sareng Teh Titi teh ayeuna teh aranjeunna teh di mana eyang naroskeun kitu teh manawi eyang uninga kana kaayaan anjeunna mangsa ayeuna eyang ayeuna maranehanana memang geus diparengkeun tepung turti heula geus sababaraha kali ngelehkeun ka Den Sukmawati jeung ka Kibura nganya kitu atuh eta teh maranehna tacan kapokeun kene susuganan lamun yang hareupan Keris Titisan Iblis mah anaki Suajang Darta jeung Nyi Titi eta teh bisa ngelehkeun Den Sukmawati jeung diri Kibura. Mudah-mudahan eta Den Sukmawati jeung diri Kibura baris kapokeun. Jadi tadi nanyakeun Suajang Darta jeung Nyi Titi hanya kal eyang teh tacan bisa nerangkeun di mana arayana manehna anaki. Tapi tong salengpang, tong hariwang, tong ham-ham. Isuk jaga ninggeto baris bisa tepung jeung diri hidup anaki. Keunda ayeuna mamarenehna teh dina kaayaan salamet. Ngan aya amanah teh eyang keur diri nyai. Perkawis naon teh eyang? Nyinah netep antem ka diri eyang Sukmarasa. Kelenyu eyang Sukmarasa imut ngagelenyu tos kitu kalayan lirih anjeunna sasauran deui. Kieu eyang teh rek nyaritakeun ku soal Kisabda anaki. Kang Sabda nyinah ngagebeg bangun anu reuwaseuna keur. Bener soal Kisabda. Eyang Sukmarasa maanger tenang dina sasauranana. Estuning para mitra sadaya. Dina kaayaan nagen lain bobodohan para mitra teungut kalinduan tegedag keanginan teu kaganggu hukum hal-hal anu tumiba ka manehanana. Najan kitu paneutupna seukeut antem mencerong ka nyinah nu ti heula apa Nyi Santi basa keur nyamur teh. Nyinah harita mangkin penasaran ku ayeuna eyang Sukmarasa nyabit-nyabit perkara Kisabda. Nah aya naon sanyana nu aya patula patali jeung Kisabda mangkaning dirina poharami cintana apanan ka Kisabda teh hayang leupas ge teu bisa dirina terus terang geus kabebenyokeun ku dirina Kisabda dirina nu ti heula mah poharami cinta ka Jang Darta ku ayana Kisabda manehna bisa jadi kaubaran. Eyang Sukmarasa bangunan nu surti kana eusi hate nyina atuh galineng anjeunna sasauran deumareudana keur.
kudu rewas anaki yang lain tengah rasakeun kana kayan hati hidup mangsa ayeuna lain rek megatkeun duriatmu jadi incu lain rek ngaganggu kana kasenanganmu jadi incu ngan hidup teh apal-apal yang kisabda bangsa siluman sedang hidup mah bangsa manusia cara eyang kukituna wayahna hubungan hidup jeung diri kisabda mun bisa ulah dituluikeun najan urang butuh ku tanagana tetep eyang moal bisa ngaridoan karena kayan hidup nu terus ngalangsungkeun hubungan jeung diri kisabda anakin kumaha kaharti naon nu dikedalkeun ku eyang kahartos eyang lalauna nyinah nemalan bari ngaruk semu bingung palebah dinya nama eyang mah teu maksa anakin lantaran nu baris ngalakonan teh apana diri hidup jadi kaputusanana aya di hidup ji geura reureul anggur ayeuna mah anakin geuning geus peuting jaga atuh geura istirahat geura ngaso ka ditu rek sare nya sare sumaha eyang najan sanya nama teu ngarasa tunduh tapi akibat pikiran ngadak-ngadak balubeng Nyi Inah ngoloyong ka kamar tengah terus ngagoler di dinya bari nang karak bengkang demi eyang Sukmarasa tetep hatumatep dihareupeun eta awangunan saung calik bangun tumaninah dina mangsa peuting harita dibarengan ku maung lodaya nu katelasi boreleng nu ngadakom gedengeunana tapi teu lami anjeunna harita calikna di dinya saterus nama anjeunna lumampah ngantunkeun padumukanana harita teh para mitra bari angkat nyalira teu dibarengan ku si boreleng sakiceup ke yang Sukmarasa geus teu katingali jirimna kawan tu geus jauh lumampah bari dina gerakan pohara gancangna na kilat alah para mitra kesit alah batan kilat kawan tu saurang sepuh nu linuhung ku ilmu jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh sakiceup lumampah geus teu katingal kebat lumampah kakulonkeun geus jauh ninggalkeun wewengkon tutugan Gunung Gadung. Di pihak sejen mangsa peuting harita Nyi Titi jeung Jang Darta kalayan dibarengan ku Kisabda Kiwanara jeung diri Mang Odet Jang Udi jeung nu araya saluareun guha Warudoyong masih keneha di pasir Caringin keur kumpul ngariung najan kaayan geus pohara peutingna estu saurang ge taya nu ngarasa tunduh kabeh ngariung bari ngarobrol uplek naker bangun aya obrolan anu pohara pentingna sajabati ngaguar lalakon sewang-sewangan oge ngararancang pikeun pilampaheun dina poe isukan anu baris dipilampah ku maranehanana karasa peuting teh meuni asalila utama nama diri Nyi Titi jeung Jang Darta nu hayang geura bisa manggihan diri Nen Sukmawati jeung diri Ki Burak nu tetela geus ngakaya ka pihakna Kisabda jeung Kiwanara Kisabda jeung Kiwanara ge meuni geus teu sabar maranehna hayang geura bisa ngayakeun balitungan jeung Nen Sukmawati katut Ki Burak anu geus ngakaya nganiaya ka diri manehna mangsa harita untung katulungan ku Jang Darta jeung Nyi Titi lamun eueuh nu datang meureunan maranehna masih keneh kapiuhan bari jeung nyanangan tatali aya di jero guha siluman keur ngariung kitu kurunyung aya nu datang pohara ngakebegna sarerea nu aya di dinya utama nama Jang Darta jeung Nyi Titi lantaran tetela geuning nu geus cunduk ka hareupeun manehna teh tayarian lintang ti kersana eyang Sukmarasa gancang sarerea munyungan salam ka anjeunna ka eyang Sukmarasa bari ngawilujengkeun nya kitu deui si Odet jeung Udi ngan si Wanara jeung Kisabda nu henteu lantaran manehna masih keneh asa-asa sok sieun majarkeun culangung ngataya kasopanan ayeuna nyolongkrong kitu bae sabada dariuk tetumanina heuh eyang Sukmarasa ngalahir anaking Jang Darta oge hidup Nyi Titi syukur hidup ayeuna ditepungkeun deui jeung eyang kalayan eyang ge ngarasa bagja ku ayeuna hidup geus bisa tepung tetela geus aya hasilna geuning ilmu wiridan ti eyang teh Nyi Titi najan tacan sagemlengna bisa ngalumpuhkeun ge dina harti tacan bisa ngaakibatkeun bener-bener kapok pikeun diri Nen Sukmawati
ayeuna eyang ngahaja nepungan ka hidup. Teu aya deui jal kaya lian seja ngabejakeun kaayaan Nen Sukmawati jeung siluman Kiburak. Eyang hatur nuhun ku ayeuna eyang parantos kersa nepangan ka jisim abdi sapara kanca. Ari kituna di mana atuh-atuhna ayeuna Nen Sukmawati sareng Kiburak teh eyang. Di mana maneh teh eyang? Jang Darta jeung Nyi Titi geus teu sabar. Ayang geura meunang jawaban nu pasti di mana ayana Nen Sukmawati jeung Kiburak. Lamun geus nyaho patempatanana ku manehna baris di joran, baris di teangan ceuk paribasana nepi kana alak-lakan naga ku manehna disusul. Atuh basabada harita Jang Darta jeung Nyi Titi tumanya Eyang Sukmarasa nyarita deui. Ayeuna maranehanana geus aya di urut pamatuhan Eyang, nyatana di Leuweung Kadu. Cariting di jero saung urut tempat Eyang. Memang ayeuna Eyang geus pindah nya Nen Sukmawati jeung Kiburak teh mul atuh matuh di dinya. Ngadagoan datangna Eyang. Ku kituna wayahna isukan isuk-isuk Jang Darta jeung Nyi Titi kudu geus aya di dinya. Gancang sang hareupan kuduaan. Kutan nah tadina aya maksud naon atuh Eyang pangna maranehna ngadatangan ka dinya teh Eyang? Nah hoyongeun ngayakeun ributan sareng Eyang terbi kumaha? Nya isukan we tanyakeun. Rek naon nama? Rek naon kitu make daratang ka dinya? Nganu pasti mah pangna maranehna ka dinya tayalian tangtu rek nyieun kaributan. Rek ngayakeun kaonaran ka pihak Eyang. Teu nyahoon mun sanyana Eyang geus pindah tah kitu Jang. Janten enjing abdi sareng Kang Darta kedah katilas pamatuhan Eyang di Leuweung Kadu nya Eyang. Nyi Titi ngayakinkeun tumanya hayang leuwih jentre. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun hanca dongeng. Sakumaha nu kauninya harita Nyi Titi ngayakinkeun tumanya hayang leuwih jentre. Bener, waler Eyang Sukmarasa bari mangut nganyakeun. Madi Eyang yeuh, si Odet parawargi sadaya. Harita make jeung tumanya sagala. Atuh milu jabung tumalapung ti ditu nama bari ngacung. Kunaon? Kumaha naon teh Det? Eyang Sukmarasa mencerong ka si Odet bari jeung ngarenyu nahan ka imut. Sun abdi kena kumaha Eyang? Eta kumaha ka Eyang maneh Det? Hayang balik atawa kumaha cing-cing caritakeun ka Eyang? Ih, bari can beres persoalan mah leuh Eyang bari kitu Yang. Can beres hanca mah geus beres hanca kara balik. Ih, naruskeun sotenan kitu. Nyantong atuna ari maneh mah Det. Yeuh maneh isukan teu perlu marengan Jang Darta jeung Nyi Titi. Maneh mending barengan Ki Sabda di dieu. Ih, barengan Ki Sabda kumari Eyang. Si Odet can ngartieun kana maksud omongan Eyang Sukmarasa. Engke ku Eyang dibejakeun Det. Ayeuna mah Eyang rek nyarita heula ka Ki Sabda. Dagoan heula nya. Tuan mana Eyang? Di mana we kumam karep maneh meni cerewet pisan sia lalaki teh. Betaya aya wae rek ngadaguan bari lulumpatan, rek bari jutungkiran kumasia dudu. Aya wae tungtungna Eyang para mitra. Siga nu ambak padahal malain ambak Eyang Sukmarasa. Ih ari Eyang sok kitu. Kurang kasabaran yeuh. Atuh da maneh masuk ka mana wae ragapkeun sia heula yeuh. Eyang yek aya picaritaeun ka Ki Sabda. Mangga Eyang malah. Terus itu malah jeung Eyang Sukmarasa mancokeun paneteupna ka diri Ki Sabda. Sareng di Ki Sabda ngeluh kue tungkul ngerasa ajrih jeung seraba adu tinggal sinareng Eyang Sukmarasa. Jabati kitu ngadadak awakna ting hareab teu puguh. Ku ayeuna ditepungkeun jeung diri Eyang Sukmarasa nu yakin sepuh nu linuhung ku ilmu jembar ku pangabisa, kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh.
malah lain wae Sabda Kiwanara bodas sarita telemek teu nyare najan kitu hatena mah geus teu sabar manehna teh hayang geura ngabejakeun hiji kreteg hatena yen manehna hayang ditulungan ku Eyang Sukmarasa hayang diubaran supaya manehna bisa gembleng deui jadi manusia ngan ngingetkeun tacan aya longkrang nu hade keur ngomong eta kahayang jeung angen-angen saheulaanan mah disidem dina hatena Kiwanara bodas manehna tibang tumungkul gigireun Ki Sabda harita teh di pihak sejen atuh Eyang Sukmarasa sasauran ditujukeun ka diri Ki Sabda. Ki Sabda, abdi Ki Sepuh, hapunten wireji sim abdi salami ieu. Parantos ilu biung nyarengan tuang putu. Aduh, boh nyarengan ieu Jangdarta kalih nyi Titi, atanapi nyarengan nyi Sandi. Pokna Ki Sabda leuwih ti heula manehna sanuk-sanuk menta pangampura ka Eyang Sukmarasa teu naon-naon ari soal eta kabela hidep ka incu Eyang katarima pisan Sabda syukur hidep geus anon bebela kamaranehanana nu salila ieu dikaniaya dikakaya nyaeta ku pihak nanulian ku pihak na Siluman Cakrasena jeung Den Sukmawati katut nuliana kasup Nyimas Centring Keling jeung Kiburak oge adi hidepnya tanah Kiseta keur hidep maapanan kajen dipimusuh ku Ratu Cakrasena jeung nuliana jeung tibatan ngajauhan Nyi Santi alias Nyi Inah hidep geus apal meureun Nyi Santi atawa Nyi Inah teh nu dipikahayang ku Ratu Cakrasena leres parantos Ki Sepuh salajengna kumaha pamaksadan salir teh Ki Sepuh wayahna hidep poe isukan miangka karaton Siluman Nagri Bualan Lila tulungan bapana Nyi Inah nu kiwari aya di Panyara Siluman janten ramana Nyi Inah teh di ditu Ki Sepuh bener Ki Sabda Ki Sukro nu ti heula papanggih jeung Wanara katut Jangdarta saterusna kaancikan ku Siluman Cakrasena tug nepi ka dibawa ka alam siluman salian tigeus nyalametkeun Den Sukmawati oge dirina Ki Sukro dibawa ka ditu geus aya di alam siluman Siluman Cakrasena kaluar tina jirin Ki Sukro sedeng Ki Sukro geus ditinggalkeun ku Sukmaratu Cakrasena asup diabuskeun ka jero Panyara wayahna ku anjeun kudu dikaluarkeun wayahna ku anjeun kudu disalametkeun wayahna ku anjeun kudu ditulungan lamun nyata hidep rek bebela ka Nyi Inah kitu ge lamun kitu permaksudan hidep kumaha kira-kirana andika sanggup Sabda dina ngoning nulungan Ki Sukro nu keur aya di Panyara panyarangan di negeri Buana Lila nagari Siluman para wargi sadaya ngaso heula ngaso Mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Ki Sabda dipentan tulung ku Eyang Sukmarasa pikeun nulungana Mang Sukro nu aya di negeri Buana Lila di negeri Siluman geus asup ka panjara-panjarangan. Atuh harita Ki Sabda tuluy nyarita. Waduh, rupina teu dipiwarang oge ku salira Eyang. Eta parantos janten kewajiban jisim abdi Ki Sepuh. Nanging sareng saha abdi kadinya Ki Sepuh dibarengan ku si Odet jeung ku Jang Udi kadinya teh dibarengan tah kitu tah kumaha tah ngahaja dibarengan ku manehna ngarahmun aya naon-naon di ditu bisa aya kajadian teu diharepkeun aya nu ngabantu ka hidep kumaha Mang Odet Kang Udi keur samarengan abdi Ki Sabda tumanya ka Mang Odet jeung ka Udi nu duaan gancang nemon mengawe tos tugas kitu mah meureun jadinya urang geus diberi tugas dibere bis duit urang kudu init cenah ka negeri Siluman aduh
pokok nama nu penting mah tuh yang lah eta we sun ayo jumun eta na sun nyata tuh yang lah dan ngondina kuring dah mah burung ngatumut atuh kayang deh ngan penginten eta we SPJ na yang tahu SPJ oi nu penting mah ya wae yang eta mah geuning Mang Odet jeung Ki Udi mah kalah nanyakeun SPJ yang wah dasar si ucut burung si badang gul tah si kita tah teu puguh urus si badul deh kalah ka minta SPJ soal eta masih lamun geus dilaksanakeun dibere ku yang ayeuna mah moal waka ini sorangan neangan ongkos sorangan sia ini tadiuh bari ge aduh mangge yang siapa kau nama abi mah nuhun atuh gitu mah tuh kadiri kuring ge ngarasa sebag jeung sugema teu naon pokona mah arat ki sabda kayang sukma rasa baripokna ki sepuh aya dugikeun sim abdi teh kitu ge manawi tiasa gatampi ku selera eyang jun aya bejakeun suanaon ki sabda sok-sok tong asa-asa mengpeng urang tepung mangsa ieu mengpeng dina kasempatan hade wakcakeun masing balaka ulah disumput salindung di sinang siloka bruk blak jeung eyang mabruk brak eyang sok merasa mencrong antem kaki sabda siluman nu ngawujud tangtungan saurang manusia sun teu sanes perkawis kaya jisim abdi eyang jisim abdi nada pitulung ka saliraki sepuh manawi kesepuh tiasa masian pitulung ka jisim abdi kaulanun nyari sakira kadada kaduga mah teu naon ku kuring baris dicumponan sabda ngan lamun kuring teu bisa ngalaksanakeunana eta mah hampura lantaran ari kamampuhan manusia kabeh ge taraya nu sampurna tetep aya kakuranganana sok aya nu leuwih luhurna sok loba nu kurangna kalayan nu maha uninga maha luhur dina sanis kanten perkara malintang pangeran anu mantena Allah subhanahu wa ta'ala cing bejakeun hayang naon anjeun desanya na sabda isi mabdi teh hoyong jadi manusia sagemblengna eyang hoyong jadi manusia nu ilaharna manusia isi mabdi tos bosen jadi bangsa siluman teh kitu panuhun ti isi mabdi teh ki sepuh mugi-mugi ki sepuh tiasa nyubadanan kana kahoyong isi mabdi kaulanun pangrekeskeun we supados isi mabdi jadi manusia nun pokna ki sabda terus terang ngabejakeun permaksudanana jeung pakarepanana najan rada wegah pikeun ngedalakeunana teu burung manehna engkaduga ngabejakeunana kumaha tu eyang sukma rasa ngahuleng menilami barang anjeunna ngadangu kedal ucapan ki sabda harita teu sangka diri ki sabda nu bisa ngajirim jadi manusia kalayan micinta ka nyiina atuh para mitra saurang bangsa manusia bet make mikahayang jadi manusia sagemblengna puguh eyang sukma rasa nepi ka ngahuleng miraga meneng bingung pikeun ngajawab eta pertanyaan dina ngoning ngajawab ka diri ki sabda ngan bubuhan sepuh linung bubuhan saurang sepuh anu memang weruh sadurung winara cenah kitu kasebutna geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaruh dina ngoning ilmu panemuna kalintang pisan jembarna nu wijaksana akhirna eyang sukma rasa mere jawaban nu kieu pok-pokanana sabda hampura eyang tacan bisa mere putusan ayeuna heula keun malaksanakeun pancen ti eyang muga-muga hidup bisa melaan ki sukro bisa ngaluarkeun ki sukro ti jero panjara siluman eta heula keun mah nya ki sabda muga-muga hidup ulah leutik kate teu pegat pangharepan para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu
harita Ki Sabda tuluy ngajawab punyuk sumangga yang jisim abdi moal bade bahak ka salira Ki Sepuh. Najan hate nama sedih kuaina tacan menang jawaban anu nyugemakeun. Antukna harita Ki Sabda ngedalkeun kasanggupanana bari kituna teh dina hatean mah pinuh ku pangharepan. Susuganan we mun dirina geus bisa melaan Mang Sukro, mun geus hasil ngaluarkeun Mang Sukro bisa laksana jadi manusia sagemelengna sakumaha nu diangen-angen ku dirina. Sakali deui hampura Ki Sabda kula tacan bisa nyemere jawaban anu nyugemakeun keur hate anjeun. Abdi nampi Ki Sepuh sumangga jisim abdi janji baris ngalaksanakeun kana pancen ti salira. Syukur lamun kitu mah Ki Sabda regreg eyangna ge ayeuna mah. Eyang sok marasa harita tuluy yang ngalieu ka diri Kiwanara geus kitu pok anjeunna kedalisan. Kiwanara abdi Ki Sepuh tangtu hidup hayang geura mulang kana kaayaan hidup nu aslinya. Sanggeus heubeul hidup dicipta jadi monyet bodas ku maca kelasena. Leres pisan eyang. Mugi we salira eyang keur samasian pitulung ka jisim abdi. Jisim abdi teh parantos teu sabar hoyong geura mulang kana kaayaan abdi suraya. Mulang kana kaayaan jisim abdi nu sanyana eyang. Kiwanara bodas nemalan bari jeung dumareuda sagala. Hatena pohara ngangres jeung ngenesna. Ku ayana dirina leuwih ti heubeul boga waruga jadi hiji monyet bodas. Kue yang baris dibantungan wayahna ulah wakahayang ayeuna Kiwanara. Ayeuna mah leuwih hade barengan wae itu tuh. Jang Darta jeung Nyi Titi kaleuweung kadu dina poe isukan. Lamun Nen Sukmawati geus insap lamun Ki Budak geus sampurna teu naon-naon diri hidup kue yang baris ditulungan. Kitu amanah teh yang mah Kiwanara. Muga anjeun teu ngarasa kuciwa hate, muga anjeun teu ngarasa tugenah hate. Kumaha sanggup pikeun marengan Jang Darta jeung Nyi Titi dina poe isu kaleuweung kadu Wanara. Waktos nasib kumaha jawaban ti Kiwanara enjingnya para mitra.